Aya hiji carita hiji lalaki anu can kawin nya umurna geus kolot nya geus kolot lumayan tapi bager soleh katanya pokokna mah tara ka mana teu apa ka awewe lah gitu nya gitu tah lantaran melang nya kolot nantinya akhirnya teh dipaksa we kawin nurut da budak soleh gitu nya lalakina. Nah dikawinkeun teh jeung randa gitu nya. Nah, singkat cerita kawin geus nya. Ah tuluy malam pertama nya malam pertama teh. Ah kulantaran si Rana teh geus dibejaan nya ku kolot teh yen si lalaki teh kitu-kitu gitu nya. Si Rana ngarti gitu nya. Malam pertama teh dipoekan lampu teh nya dipoekan. Terus sarare duaan biasa. Mulai mereka kode si awewe teh si Rana teh nya. Cek si awewe teh. Kang payenkeun atuh cenah pananganna. Ditungguan wae nya. Reaksi gitu tah. Kunaon cenah ieu teh. Ah cobaan sekali deui Kang payenkeun atuh cenah sampeana ditungguan deui reaksi lah tapi ieu rada oyag nya kasur teh terus cek sawe teh cobaan deh sekali deui Kang payenkeun atuh cenah letahna cenah reaksina naon tah nya penasaran si awewena teh nya ieu kunaon cenah salaki uing teh nya turun tina dipan teh nya nyangkeun lampu cetrek cangkeun terus mana teh ngalieu kana kasur nyampak teh keur naon cing keur kieu tah aduh belanja apa gitu aja kegaul gitu teh aya nu kitu meureun dongeng